Mitra sadaya nuju ngadangukeun dongeng ti Mang Jaya Official. Atuh Mang Jaya Official oge ngaraos timna nya ngaraos binga. Kumargi nya kitu teh para mitra aya bae nu ngadangukeun. Tiap dongeng Mang Jaya aya bae nu ngadangukeun. Atuh naon teh hatur nuhun ka para mitra sadaya. Ayeuna Mang Jaya nuju ngahanca dongeng judulna Gelebugna Angin Rawa Ono. Kumangja disebatkeun dongeng ieu rada benten para mitra teu seueur dialog tapi seueur narasi. Kitu nya, seueur narasi dina dongeng. Janten benten ayeuna Mang Jaya nembe para mitra ngangkat dongeng karangan Aan Merdeka Permana. Margis aya nu mundut para mitra cenah ieu rawa onom kumaha ieu. Mangga ayeuna nyangakeun Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana ayeuna nincak bagian ke-57 di Mang Jaya Official oge sareng kru sadaya oge admin ngaturkeun nuhun mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra pamiarsa wilujeng tepang dangu sareng acara matuh para wargi sadaya Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung karangan Aan Merdeka Permana dina carios anu judulna Gelebugna Angin Rawa Onom. Atuh ayeuna teh dongeng nincak bagian ke-57. Mangga kumaha cenah geletuk batuna kecebur caina para wargi. Sedengkeun Mang Lendra teh numutkeun dina ieu carios para wargi di artos nama naon teh bakal dibere naon bae sapamenta manehanana gitu. Sing sakur nu aya di kerajaan eta Pulau Majeti teh para wargi. Aduh nyaeta ku Prabu Selang Kuning. Sedengkeun para wargi sadaya aini masulan sari teh putrana nyaeta Prabu Selang Kuning. Hayang raja kaya nu loba, hayang kalungguhan cenah, hayang wanita cenah mun. Hayang harta, hayang tahta, hayang wanita cenah kitu para mitra. Aduh, tah ieu para wargi sadaya anu ditawarkeun ka Mang Lendra. Dugi ka ayeuna para mitra da dianggapna Mang Lendra teh nyaeta Jaka Bantangin teh para wargi. Dianggapna Jaka Bantangin. Mangga urang teraskeun ieu dongengna nu judulna nyaeta Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ke-57. Para wargi anu mulia, harita atuh Mang Lendra keur ngayakeun paguneman jeung Nyimas Wulansari anu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina cenah para wargi sadaya. Hiji putri terah kadaton anu memang ada mun ditilik ti gigir lenggik dipandang di tukang lenjang teh lain bobodohan da eta we cenah pameunteun ge para mitra nepi ka ngadaun seureuh. Aduh sugan mah para wargi disebatkeun ningal kana pameunteun lir ngadaun seureuh cenah para wargi atuh ningal angkeut lir endog sapotong teh lain bobodohan. Ningal soca curilik teh lain bobodohan cenah para mitra halis ngajeler paeh teh sugan mah eta ngajeler paeh cenah para wargi. Mangga kumaha trasna dongeng teh salajengna kabagjaan Mang Lendra na kumaha. Nah laras-laras Mang Lendra kapincut ku ieu nu geulis atanapi kumaha. Mangga urang hanca dongengna anu mana harita para mitra Nyimas Wulansari harita teh Cumarios. Teras pisan atuh Kang, jisim abdi teh ngaraos hemeng we. Sumuhun eta hemengna teh ku kaayaan. Nu hartosna mah ngaraos hemeng luar biasa hemengna. Ari pangpangna mah teu aya sanes hemengna jisim abdi teh. Ku eta talajak salira Kakang. Saura Nyimas Wulansari akhirna para mitra. Atuh Nyimas Wulansari teh nyarita ngarasa hemeng ku talajakna cenah anu kasebut Mang Lendra alias Raden Jaka Bantangin teh para wargi sadaya putrana Kipatih Walangseuge di Nagri Galuh. Di eta patempatan angin ngahiuk teh lalaunan para wargi. Nyaan angin ngahiliwir teh para wargi sadaya meuni matak genah tumanina matak seger kana awak kemalah mah para wargi
manuk-manuk di sarada patemalanjeng pada baturna. Memang ngarasa bagja pikeun Mang Lendra maparawargi. Harita ge sabada nyimas bulan Sari cumarios kitu. Lajeng atuh Mang Lendra ge ngajawab, "Aduh, sumuhu nyimas. Naon nu janten kahemeng teh nyimas, cobi-cobi atuh wartoskeun ka si Kakang sumuhu. Aduh, ros heran si Kakang mah. Eta nu janten naon teh? Kahemeng teh. Pedah nyebatkeun cenah. Hemeng ku talajak si Kakang. Naon teh asuh nyimas?" Cek Mang Lendra. Jadi manehna ayeuna mah nu ngarasa panasaran. Atuh ari geus kitu mah ngan berebat we Nyimas Wulan Sari nyebutkeun rasa kapanasaranana. Sumuhun Kakang, salira teh ku Kangjeng Rama Prabu dipaparin rupi-rupi panawisan. Namung hiji oge geuning teu aya nu ngajantenkeun salira kabongbroy. Muhun eta we. Teu aya nu kabongroy hiji oge. Naha kunaon tate Kakang? Naha kaayaan di Karajaan Pulau Majeti henteu gaduh ajen inajen pisan kitu Kakang? Cek Nyimas Wulan Sari. Atuh dikitukeun ku Nyimas Wulan Sari harita Mang Lendra kekepean. Aduh, henteu pisan Nyimas. Aduh, terus terang we sumuhun Kakang mah. Teu pisan-pisan nganggap sarupi kitu teh. Sanes, na aya naon atuh Nyimas salira teh? Make tumatos kitu segala rupa kasih Kakang. Cek Mang Lendra deui parawargi sadaya. Namung ngaso heula. Ngaso heula ngaso. Parawargi kaum dang. Saterusna Nyimas Wulan Sari cumarios deui. Upami leres teh ama Kakang, Karajaan Pulau Majeti ngagaduhan ajen inajen. Nah, atuh geuning salira narah. Sawaktu Kangjeng Rama Prabu nawisana salira janten pangkat di karajaan. Muhun atuh dipaparin kalungguhan anu sakitu luhurna. Anu ceuk keemutan di sim abdi mah eta teh luar biasa Kakang. Kitu moy oge. Cek Nyimas Wulan Sari. Aduh, numawi Nyimas Kakang teh hartosna mah teu ngaraos gaduh ajen kanggo janten pangkat di karajaan teh kitu. Aduh, cuman tak itu Nyimas dan naon atuh. Ye, atuh Kakang teh jalmi laib saresna mah. Muhun teh bodo-bodo acan Kakang teh. Ari kanamian janten pangkat teh atuh. Kedah aduh pokona mah lah. Pokona mah eta we. Pokona mah santeuna we kedah kagungan ilmu nu pinunyul. Dian teh eta teh muhun hartosna mah kedah pinter we pokona mah. Oh ta eta kedah jujur sareng kedah wijaksana dina ngajalankeun eta kapangkatan Nyimas kitu bae oge. Emut-emut si Kakang teh asa tepih kana eta teh. Bilih wae atuh si Kakang teh da kasebatan ge jalmi bodoh atuh kitu. Teu terang di naon-naon kitu tah. Teras atuh ngalaksanakeun tugas atuh hayo der atuh henteu jujur. Sareng deui disarengan kirang wijaksana atawa teu wijaksana. Padantuk nama panginten sing sakur anu muhun hartos nama di papancenankeun ka si Kakang teh, dipancenkeun ka si Kakang teh bakal burak-rakan atuh burantakan panginten. Da kitu tah lepat atuh akhirna kitu me oge. Kitu sama Nyimas. Cuma terus terang we Kakang teh asa teu pantes lamun di pasihan kalungguhan pangkat di dieu kitu. Cek Mang Lendra deui. Aya kumunguh aneh sumuhun abdi mah nya Kakang. Nah kirang kumaha pangabisa si Kakang teh salami ieu. Kusasaha ge si Kakang teh dianggap jalmi anu masagi. Luhur elmuna jembar ku pangabisana. Elmuna kalintang atuh cenah luhurna. Kitu tah memang moal aya duana Kakang. Da Kakang ye Kakang jalmi nu masagi, elmu gempur angin nu janten gagaman salira, dugi kakiwari teu acan aya nu tiasa meruhkeun. Bangsa manusia di Karajaan Galuh kabartoskeun gimir. Atupun kitu deui urang Pulau Majeti teu aya nu mampu ngungkulanana Kakang. Tah sedengkeun Kakang nyarioskeun cenah disebutkeun jalmi muhun jalmi bodoh. Padahal Kakang teh jalmi pinter sagala-galana. Ilmu na pinunjul atuh Kakang. Cek Nyimas Wulan Sari. Aduh Nyimas, kieu sun tadi ge.
parantos disebatkeun ye. Yen ku kapinteran wungkul teu acan tangtos cocok. Dibenum janten pangkat nyi Mas. Saupami anu dibenum teh sumuhun teu kagungan wiwaha, sumuhun teu kagungan rasa wijaksana, sumuhun. Nya mode si Kakang teu gaduh wiwaha kitu, teu gaduh rasa wijaksana. Eta teh tiasa kaukur bener dianggo adiguna kitu. Pikeun ngarojong kepentingan diri pribadi. Ayo. Mun antukna teh burak-rakan we. Tadi ge disebatkeun ancur teh Nyi Mas. Kitu tan moal ge. Si Kakang dasa kirang pantas mun dipasieun kalungguhan di dieu teh kitu. Ceuk ieu para mitra sadaya. Mang Lendra tetep manehna nahap-nahapkeun maneh. Ngarendahkeun diri padahal Mang Lendra teh dianggap teh Raden Jakabantangin anu luhur ku elmuna jembar ku pangabisa cenah para wargi ku urang dinyam. Salira ge nolak sawaktos Kangjeng Rama Prabu nawisan dunya barana. Ceuk Nyi Mas Wulan Sari deui para mitra sadaya. Aduh, numawi Nyi Mas kieu sanes namanya. Dunya barana teh teu ngajantenkeun kahirupan sampurna Nyi Mas. Kumaha mun aya dunya barana urang janten leungit wiwaha ngaguna sika ka sasama. Seueur ka jantena Nyi Mas upami ku urang teh dijujut mah nya. Nu lubak libuk loba lauk. Cenah bro di juru, bro di panto. Berat beunghar ku banda. Lubak libuk ku harta teu ngajanten geuteng kateng terman ka sasamana. Namung sawangsulna janten ieun kasangsaraan kitu. Nu antukna teh nya nungan beunghar nganiaya nu miskin. Sanes naon teh ngiring ngangkat harkat derajat nu miskin sanes. Malih nu beunghar teh meres nu miskin kitu. Kabeungharan anjeunna teh akibat hasil meres anu miskin. Ta ieu nu janten emutan si Kakang teh. Janten pokona mah lah mun Kakang hartosna mah teu hartosna dunya barana ge ari hartosna mah ladang tina hal eta atal bisa henteuna nimulkeun akibat adigung kitu tah. Margi dipasieun dunya barana antukna hayang leuwih nambahan. Tungtung da mah meres ka jalmi miskin. Tabili dugi ka kitu tah si Kakang teh. Numawi lah si Kakang disawios we lah teu nambi oge kitu. Ceuk Mang Lendra deui. Para mitra anu mulia atuh diantarana atanapi gunem caturna antara Mang Lendra jeung Nyi Mas Wulan Sari para mitra sadaya kapapanjangan. Harita teh Nyi Mas Wulan Sari nalengteng naon sabab musababna. Pangna eta Mang Lendra anu disebutna Raden Jakabantangin teh geuning ditawarana kudu jadi bapana ku Ingkang Rama Raja cenah para mitra Prabu Selangkuning di nagri Pulau Majeti. Tawaran kalungguhan anu luhur teu narima, ditawaran harta banda dunya barana teu narima, malah madeui aya nu rek ditanyakeun ku Nyi Mas Wulan Sari deui. Namung waktos namung ngaso heula para mitra, waktosna masih panjangnya. Namung ngaso heula ngaso salsewe lah. Para mitra pamiarsa, saterusna bari ngararasakeun angin ngahiliwir nebak kana awakna di dinya. Duaan ngarobrol deui para mitra sadaya. Malah mah obrolanana meuki nyoksok jero. Pang nama Nyi Mas Wulan Sari harita teh para mitra sadaya nyarios deui. Anu matak nyeletit kana hate jisim abdi mah Kakang. Nyaeta tina perkawis. Sawakto salira ditawisan nikah. Kitu tah salira ditawisan nikah teh ka istri mana wae nu aya di Pulau Majeti, Kakang. Jisim abdi teh nalangsa sakaligus oge asa kahina. Nya terus terang jisim abdi teh. Nah atuh sawaktos salira teu maparin komentar naon-naon. Muhun. Nah di satung kebing kerajaan Pulau Majeti teh teu aya istri anu kagungan ajen kanggo dipihukum ku salira Kakang kitu. Ceuk Nyi Mas Wulan Sari. Bari para mitra rada ngahruk harita teh Nyi Mas Wulan Sari. Nyaritana cenah para mitra sadaya. Atuh puguh we. Atuh dirina asa dijual teu payu cenah para wargi. Tur ari palebah nyarita nu ieu mah Nyi Mas Wulan Sari bari nyurucud-nyurucudkeun Cipanon.
Puguh we hal ieu matak ngareurewas hate Mang Lendra para wargi sadaya. Atuh harita para mitra sadaya ningali kaayaan Mang Lendra kalah ka ngahuleng kitu teh kumaha reuwas teh. Nyima sebulan sari para mitra sadaya. Atuh harita teh tumanya naha ari salira demi kaheman kajisim abdi kitu Kakang. Nyimas Wulan Sari ujug-ujug tumanya kitu. Kupananya sarupa kitu puguh we hate Mang Lendra hese rek mere jawabanana. Nu matak hese teh sabab ieu pananya teh sabenerna mah lain pananya keur dirina tapi keur jaka bantangin. Jeung saupamanya kitu manehna teu boga hak pikeun nembalan. Kitu di antarana para mitra. Lantaran pananya ieu mah ditujukeun teh ka Raden Jakabantang. Para mitra kaum dangu anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Kusabab sadar yen pananya Nyimas Wulan Sari teh sabenerna mah ukur bisa dijawab ku Raden Jakabantangin, putrana Kipatih Walang Sege ti Nagri Galuh. Harita keneh Mang Lendra nyambat ka Raden Jakabantangin. Sangkan hadir mere jawaban. Harita teh Mang Lendra ngagrendeng di jero hatena. Lantarana katingali nama ngahuleng we cenah para mitra katingali ku Nyimas Wulan Sari jeung ku para emban di dinya mah. Tapi sabenerna mah ate Mang Lendra keur noroweco. Manehanana manggil-manggil Raden Jakabantangin. Jakabantangin? Kaula mah teu boga hak ieu. Dikeun nembalan panalek Nyimas Wulan Sari. Cing atuh minta pemandangan jadinya. Kumaha kaula kudu ngajawab ieu? Da ieu mah sabenerna mah ieu hayang Nyimas Wulan Sari teh keur andika. Lain keur kaula bari lagi. Kaula mah ieu lahir teu walahir terus terang we. Sok aya wae. Cing kumaha kira-kira jawabna kudu kumaha cing? Ceuk hate Mang Lendra. Hese pisan nepikeun Jakabantangin mere jawaban. Nepikeun ka Mang Lendra kudu nalek deui pikeun kadua kalina. Tur ari geus kitu mah Jakabantangin kadenge nembalan ngan kadengena teh para mitra saukur ku Mang Lendra. We jawab. Kumaha andika we? Kaula moal pipilur. Kumaha andika, kumaha hadena, kumaha alusna. Pek dibere kawijaksanaan ku kaula pikeun andika nu ngajawab. Okna teh para mitra kalah ka kitu. Mungguh matak bingung keur Mang Lendra mah. Nah, make kudu kumaha kaula segala ngajawabna. Jadi ari di dinya apaan eces ieu mah yeuh. Nu ditanya teh Jakabantangin lain jalma nu ngaran Lendra lain. Aya wae di dinya mah. Oh di dinya nu ditanya teh lain kaula. Kaula mah teu mais teu meuleum barina ge kitu. Sok aya wae atuh ka andika nu ngajawabna cing kudu kumaha ngajawabna yeuh. Bere nyaho atuh kudu kumaha ngajawabna ka kaula. Kanya kaula mah minangka ieu we lah perantara kitu da perantara antara andika jeung Nyimas Wulan Sari. Kaula mah perantara wungkul, cing sok kudu kumaha jawabna. Bisa diserenkeun ka perantara atuh bising salah. Cek Mang Lendra jadi keuh. Tapi da ayeuna mah Nyimas Wulan Sari teh tumanyana ka andika. Nya eta mah kumaha diri andika bae. Rek itu, rek ieu, rek bodas, rek hideung terserah. Terserah eta mah kumaha jawaban andika bae. Cek Jakabantangin siga nu sageunahna ngajawabna teh. Bener eta jawaban andika teh. Andika teh tanggung jawab. Jeung jiga nu hayang ngusrukeun ka kaula atuh. Cek Mang Lendra keheul. Hatena sabab Raden Jakabantangin teu mere putusan para mitra sadaya harita teh. Raden Jakabantangin teu mere putusan hayang ngajawab panalek Nyimas Wulan Sari. Mangke heula kaula deuk tumanya. Naha ari andika teu bogoh ka Nyimas Wulan Sari. Cek Raden Jakabantangin.
ujug-ujug nanya kitu we. Ditanya sarupa kitu Mang Lendra ngahuleng. Da puguh hatena sok seseblakan mun paneuteub jeung pateuteub jeung Nyimas Wulansari teh. Ayo. Sabenerna mah ya. Terus terang we kau lagi ye ngaku pokona mah Nyimas Wulansari teh awe nu geulis kawanti-wanti enah kabina-bina. Ibarat putri turun ti kahyangan atuh. Enah pokona mah kabina-bina. Tapi kaulah sadar ye antara manehna jeung kaula teh beda alam. Mustahil kudu bisa ngahiji mah kitu pangbangna mah. Ta eta nu ngajadikeun kaula teh pokona mah lah nya terus terang we beda alam kitu pangbangna mah. Temba Mang Lendra babari atuh. Saruakeun we alam. Cek jaka bantangin deui. Kumaha carana? Andika kudu milu ka alam bangsa ono. Mangga dongeng urang teraskeun deui para wargi sadaya. Kumaha jawaban Mang Lendra? Barang harita teh para wargi sadaya waktu Raden Jaka Bantangin ngajawab cenah para mitra sadaya. Sangkan manehna bisa ngadahup ka Nyimas Wulansari. Atuh manehna atawa Mang Lendra teh kudu jadi onom para wargi sadaya. Kudu milu ka alamna bangsa onom. Harita kontan langsung para mitra Mang Lendra ngajawab. Ngan para wargi sadaya dina ngajawabna teh bari nyentak. Ngan ayeuna mah make kaluar sora sagala sentakana teh. Atuh geus kitu para mitra Mang Lendra ngajawabna teh kacida pisan bari ngagebes. Hayang teuing kami mau barin oge. Ceuk Mang Lendra ngagebes. Teu kahaja nepikeun ka matak ngajenghok keur Nyimas di Wulansari. Sedengkeun mah para mitra sadaya tadi pertanyaan ti Nyimas Wulansari teh atuh nanyakeun teh cenah para mitra sadaya. Naha ari salira teu mikaheman ka jisim abdi cenah kitu. Eta keur ngahuleng dijawab ku Mang Lendra nyebutna teh bari teu hayang teuing. Atuh puguh we Nyimas Wulansari ngajenghok. Kumaha Kakang? Kukupingan teh teu hayang teuing. Mun nya kitu Kakang teh nyata-nyata geus ngajaheutkeun hate nyima ka teh jisim abdi. Cek Nyimas Wulansari Cirambai Cisoca. Mireungeuh Nyimas Wulansari Cirambai puguh we. Mang Lendra jadi reuwas katungtungnakeun cenah para mitra. Sabab tadi mangagebes teh ka Jaka Bantangin ka lain ka Nyimas Wulansari. Ngan meureun Nyimas Wulansari geus pasti nyangkana teh kitu eta jawaban teh keur dirina. Atuh puguh we. Mang Lendra ge ngagabeg harita teh reuwas katungtungnakeun. Aduh, Nyimas, hampura sun. Lain kitu maksana Nyimas, hapunten, hampura aduh, hampura. Hapura sakali deh hapunten hampura. Cek ke Mang Lendra. Basa mireungeuh Nyimas Wulansari ngajengkat. Ningalkeun dirina bari semugruk ceurik para mitra. Mang Lendra rek nyusul tapi dihalang-halang ku para emban. Harita para emban bari singkil para mitra sadaya emban teh. Make jeung nyarita sagala. Teh kudu nyusul Jaka Bantangin. Andika geus ngaraheutkeun manah Nyimas deuleu. Kurang ajarnya. Ya, sok tarung jeung kaula. Atawa sia kudu nyingkah ayeuna keneh sing jauh bari nage. Teu sudi najis teuing aing mah deuleu. Jalma nu geus molo usaha nya eta ngaraheutkeun manah kadunungan aing deuleu. Sok sainit sing jauh. Dasar nu asih dipulang sengit sia mah deuleu. Jalma teu ngarti, jalma bodoh balilu. Kurang kumaha geulisna Nyimas Wulansari, tapi nari sia tuh. Nu emban hiji jeung nu hiji deui ge para mitra malah emban kabehanana sayaga rek ngahurup ka nya eta Mang Lendra teuy para mitra. Memang harita ge kontan emban teh ningalkeun Mang Lendra. Nyusul Nyimas Wulansari nu keur semugruk ceurik para wargi. Nu tinggal ditinggalkeun iwa ti Mang Lendra we harita sorangan.
Mang Lendra para wargi ngarasa heran ku kajadian sarupa kitu. Nah, cenah ngomong naon atuh tadi teh epan manehna teh jelas keur ngomong jeung Raden Jakabantangin, tapi nah akibatna aya jawaban anu unina kitu ti Nyimas Wulansari. Ieu nimulkeun kaheran pikeun Mang Lendra para wargi sadaya. Memang geus kitu cenah jadina. Aya paribasa cenah para mitra sadaya, harita teh cenah para wargi nyaeta atuh geus kitu kajadianana, atuh lamun ciduh mah geus moal bisa diletak deui cenah para wargi, lantaran Nyimas Wulansarina ge geus ninggalkeun manehanana, katut para emban tinggal manehna we ngahuleng sorangan bari mikir-mikir kumaha cenah kuduna satuluyna. Para mitra pamiarsa, sakumaha nu kauninga para wargi. Mang Lendra kaduhung sagede gunung cenah para wargi sadaya. Dasa tadi nama lain maksudna kitu, tadi nama ngagebes sotenan ka Raden Jakabantangin. Dumeh Raden Jakabantangin nawaran sangkan daek asup jadi bangsa onom. Sangkan bisa ngawin cawene bangsa onom deui. Nu mata kitu manehna ngagebes teu satuju. Ngagebes sotenan ka Jakabantangin lain ka Nyimas Wulansari. Tapi naha geuning akibatna cenah para mitra sadaya, Nyimas Wulansari harita teh anu punung. Lantaran manehanana tadi teh nyarita kitu. Dadarasaan mamanehna teh nyarita di jero hate henteu kedal. Tapi naha atuh geuninganan bet bisa kedal. Dalamun meureun manehna kadenge mah ti tadi mula obrolan antara manehna jeung Jakabantangin teh kadenge ku Nyimas Wulansari. Tapi naha atuh nu kadenge ngantung-tungna wungkul cenah para wargi. Dina palebah manehna ngomong nyebutkeun cenah atuh para mitra sadaya nyaeta teu hayang teuing cenah kitu. Bari omonganana sugal. Uguh we hal ieu ge nambahan kaheran pikeun cenah harita Mang Lendra para wargi. Lantaran bet ararane aya kalana sorana manehna teu kedal, aya karana kedal. Nah, cenah bet jadi kitu, ieu nimulkeun kaheran para wargi. Aing ararane teuing heueuh. Tapi daya heueuh intina mah memang aing teh mung ngawin sasage, kasup ngawin ka Nyimas Wulansari deui. Aing mah mung terus terang mung. Ceuk hate Mang Lendra, nu matak boga kreteg kitu kahiji geus jadi patekadan manehanana, moal ngawin makhluk anu teu saalam. Hari nu kaduana, kapan sabenerna mah Nyimas Wulansari teh nyosok bogohna teh ka Raden Jakabantangin, lain kadirina anu ngaran Lendra. Kitu diantaran manehna mah ngarasa dirina lain Raden Jakabantangin. Ari Raden Jakabantangin mah cenah putrana Kipati Walangsege di Nagri Galuh. Ari manehna mah Mang Lendra cenah para mitra, minangkana mah atuh cenah para wargi sadaya. Minangkana mah para wargi sadaya urut cenah para wargi pembantuna nyaeta Juragan Bendarawadana ati rancah teh. Waktosna seueur.